Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Opah Ropiah dina mata kuliah Pendidikan Bahasa Sunda berbasis IT. Lawungan ayeuna urang baris medar perkawis hasil kebudayaan masyarakat Sunda. Kecap budaya teh asalna tina basa Sanskerta nyaeta budaya. Bentuk jamakna tina budi nu hartina budi atawa akal. Eta nurutkeun Kuncara Ningrat. Aya deui nurutkeun Ki Hajar Dewantara, kebudayaan mangrupa buah budi manusia. Teras Klukol netelakeun yen kabudayaan teh mangrupa manifestasi jeung penjelmaan gawe jiwa manusia dina harti anu jembar. Bisa ketingali yen nu disebatkeun budaya teh mangrupa hasil tina akal manusia. Budaya mangrupa hasil tina manifestasi jeung jiwa manusia. Jadi sagala rupa anu dihasilkeun ku akal manusia disebut mangrupa kabudayaan. Nah, tangtuna nu arana budaya pasti patali jeung kahirupan masyarakat sewang-sewangan. Lamun di masyarakat Sunda, tangtu budayana budaya Sunda. Masyarakat Jawa, budayana budaya Jawa. Nah, dina budaya pasti bakalan ngajanggelek atanapi ngawujud hiji budaya lantaran aya sababaraha unsur anu ngawangun budaya. Nah, di dieu urang pedar perkara unsur-unsur kabudayaan. Unsur-unsur kabudayaan ieu mangrupa sistem anu ngawangun sarta bisa disebut salaku budaya, bisa disebut kabudayaan. Nah, naon bae? Nah, di dieu aya 7 nurutkeun Kuncara Ningrat yen unsur-unsur budaya teh nu kahiji aya basa, anu kadua aya sistem pangaweruh, anu katilu aya organisasi sosial, teras anu kaopat aya sistem pakakas jeung teknologi, kalima aya sistem pakasaban, anu kagenep aya sistem religi atanapi sistem kapercayaan, sareng anu katujuhna nyaeta aya kasenian. Nu kahiji ayana basa. Ayana basa Sunda otomatis aya budaya Sunda. Ditegaskeun oge yen basa teh mangrupa ciciren bangsa. Lamun basa Sundana teu dipake, bahasa indungna teu dipake, berarti bangsana oge bakalan leungit. Eta unsur-unsur nu ngawangun budaya, aya basa. Tuluy anu kadua aya sistem pangaweruh. Unsur-unsur anu ngawangun jadi budaya aya ilmu pengetahuan atanapi sistem pangaweruh. Pangaweruh ieu bisa ngahasilkeun mangrupa ilmu-ilmu boh eta ilmu ngeunaan linguistik atanapi basa, boh eta ilmu ngeunaan sastra, boh eta ilmu ngeunaan budaya, ilmu eksak sareng sanes kantena. Salajengna aya nu katilu organisasi sosial. Nah, aya naon bae sih organisasi sosial? Nah, contohna aya sistem pemerintahan, terus aya sistem organisasi sosial anu fokusna kana pemberdayaan masyarakat misalna, atanapi Karang Taruna. Nah, eta oge lebet kana organisasi sosial. Terus anu kaopat aya sistem pakakas jeung teknologi. Nah, pakakas jeung teknologi anu aya di sabudeureun urang eta mangrupa hasil tina budaya. Boh eta pakakas tatanen, teras pakakas anu patalina sareng pakakas rumah tangga sareng sanes kantena sarta aya teknologi. Nah, teknologi di dieu oge mangrupa unsur-unsur nu ngawangun kabudayaan. Ayeuna teknologi beuki canggih, aya handphone, aya laptop, angot ayeuna aya daring mah seueur aplikasi-aplikasi. Nah, eta mangrupa salah sahiji produk tina budaya. Terus aya nu kalima nyaeta sistem pakasaban. Nah, sistem pakasaban dina unsur budaya tangtu sabangsaning sagala rupi pakasaban anu aya di sabudeureun urang, boh eta jadi guru, boh eta jadi dokter, boh eta jadi patani, boh eta
jadi nelayan sareng sanes kantena eta mangrupa unsur nu ngawangun tina budaya. Anu kagenepna aya sistem religi atanapi sistem kepercayaan. Nah di dieu patali jeung ageman atanapi religina masyarakat nu aya di sabudeureun. Sapertosnya aya agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu sareng nu sanesna. Nah terus salajengna aya kepercayaan animisme, dinamisme sareng nu sanesna. Nah anu katujuh nyaeta aya kesenian. Nah unsur-unsur nu ngawangun budaya aya seni. Tangtu seni mangrupa salah sahiji kaendahan bo eta seni rupa, seni musik, seni tari gitu ya, eta mangrupa produk tina budaya atanapi unsur-unsur anu ngawangun budaya. Jadi kabudayaan teh secara universal cek cara ningrat miboga unsur-unsur anu tujuh ieu. Aya oge anu nyebutkeun yen aya 4 unsur pokok kabudayaan. Ieu nurutkeun Malinowski dina buku Sukanto. Nu kahiji nyaeta sistem norma anu ngamungkinkeun ayana gawe bareng papada anggota masyarakat pikeun adaptasi jeung lingkunganana. Tuluy aya organisasi ekonomi, lajeng aya alat-alat jeung lembaga-lembaga atawa petugas-petugas pendidikan. Terus anu pamungkas aya organisasi kakuatan politik. Ieu nurutkeun Malinowski yen aya 4 unsur pokok tina kabudayaan. Tina unsur-unsur eta tangtu aya wujudna, aya wujud kabudayaan. Ieu leuwih fokus kana produk anu aya, hasil anu dimenangkeun tina ide manusia. Nah, wujud kabudayaan salaku hiji kumpulan atawa ide pamadegan, ajen-ajen, norma-norma, aturan jeung sajabana. Jadi wujud kabudayaan anu kahiji ayana norma, ayana aturan, ayana ajen-inajen eta mangrupa wujud budaya. Tapi eta henteu katingali secara visual, tapi katingalina secara rengkak pola nu aya di diri manusia. Tuluy salajengna nu kadua aya wujud kabudayaan mangrupa hiji kumpulan aktivitas sarta paripolah manusia nu miboga pola dina hirup kukumbuhna dina masyarakat. Jadi aktivitas urang contohna sapertos ayana kagiatan misalna sapertos hajat bumi atanapi sanes kantena eta mangrupa salah sahiji wujud dina budaya. Tuluy anu katilu aya salaku barang-barang tina hasil karya manusia. Nah ieu kudu aya produkna nganjang gelek jadi hiji karya manusia. Nah eta disebatkeun tilu wujud kabudayaan nurutkeun kuncara ningrat. Urang pedar leuwih jero deui di dieu jelaskeun yen wujud kahiji nyaeta wujud ideal tina kabudayaan, sifatna abstrak, teu bisa dicabak atawa dipoto. Ayana dina jero alam pikiran warga masyarakat nu miboga eta kabudayaan. Dina istilah sejen bisa disebutkeun yen wujud ideal tina kabudayaan ieu teh nyaeta adat istiadat. Eta wujud kahiji. Salajengna wujud kadua nyaeta sistem pranata sosial anu mangrupa paripolah manusia. Sistem sosial mibanda aktivitas paripolah manusia dina raraga campur gaul jeung masyarakat. Jadi di dieu ayana adat tata kalakuan. Ieu sistem sosial sifatna konkret aya dina kahirupan sapopoe bisa diobservasi sarta bisa didokumentasikeun. Anu katiluna nu pamungkas wujud katilu katingali fisikna, aya barang-barang anu bisa dihasilkeunana, aya paripolah manusia nu di masyarakat sarta sifatna pangkonkretna bisa dirampa sarta bisa didokumentasikeun. Nah di dieu aya hasil-hasil kabudayaan masyarakat Sunda, urang titenan ya. Nah ieu aya Taufik Faturrahman anu nyebutkeun yen aya sababaraha rupa adat istiadat urang Sunda dina zaman baheula aya babarit gitu. Tuluy aya ngaliwan orok, aya 7 bulanan, aya mencit sato bela, aya hajat laut. Salah sahijina nyaeta aya babarit. Nah babarit itu mangrupa nyalametkeun atanapi salamatan lembur. Jadi sapertos aya salamatan lembur, hajat lembur eta disebatna babarit oge. Aya deui istilah sejen anu nyebutkeun babarit teh sapertos 7 bulanan, nu keur hamil 7 bulanan eta aya nu disebutkeun babarit oge nu nyebatkeunna.
Terus aya ngaliwan orok. Nah, ieu teh ngaliwan orok teh dilaksanakan saban Jumaah Kaliwon. Jadi orok nu umur bubulana atawa mimingguana teh isuk-isuk dibawa paraji tuluy di mandian cai kembang. Nah, meureun ieu aya sababaraha di daerah tapi nu aya sarta percaya masih keneh aya ngaliwan orok. Salajengna ieu nah 7 bulanan. Tadi pami babarit aya babarit desa, aya oge nu nyebutkeun 7 bulanan teh aya oge disebatna teh babarit. Nah, di dieu ieu salah sahiji produk-produk atanapi hasil tina kabudayaan nu aya di masyarakat. Tuluy mencit sato bela. Nah, ieu naon bae sih satona nu sok dipencit pikeun bela nya misalkan saperto aya hayam jago, domba jalu, munding jeung saterasna. Nah, ieu mangrupa kabudayaan anu aya di masyarakat. Tuluy aya hajat laut. Nah, di dieu teh mangrupa kapercayaan nu percaya yen lamun aya hajat laut bisa mangpaat, bisa barokah pikeun para nelayan anu aya di dinya sarta percaya yen laut teh aya anu ngarajaanana gitu janten kedah aya hajat laut. Lian ti eta aya oge ieu teh hasilna teh na pertunjukan jeung hiburan masyarakat Sunda. Contohna naon bae aya tari banjet ya, aya helaran, aya sisingaan, aya jaipongan, aya rampak sekar, aya angklung baduy sareng sanes kantena. Ieu seueur pisan. Angot pami urang ningali ka daerah-daerah pasti bakal seueur pisan aya di Kuningan aya tari buyung gitu ya, janten pasti seueur pisan ieu ragemna. Lajeng ini aya teater rakyat Sunda. Nya di dieu aya wayang, aya pertunjukan wayang golek, terus aya wayang kulit. Terus aya rumah adat masyarakat Sunda. Di dieu aya parahu kumereb. Nah, ieu gambarna contohna sapertos kieu, ieu suhunanana sapertos kitu ya. Eta parahu kumereb. Terus aya julang ngapak. Nah, terus aya badak heulai. Saterasna eta aya jolopong, terus aya jubleg nangkub, aya tagog anjing. Sareng pamungkas ieu aya capit gunting. Nah, menawi sakitu materi anu tiasa didogikeun dina materi kabudayaan masyarakat Sunda. Ayeuna mangga pilari hasil kabudayaan anu aya di desana sewang-sewangan, tuluy tuliskeun, deskripsikeun dina kolom komentar. Hasil kabudayaanna bisa mangrupa kesenian, terus tiasa mangrupa budaya dina hartian ritual, adat istiadat anu aya di eta desa, upacara, tradisi atanapi sanes kantena. Jadi tina kasenian contohna bade aya tiasa contohna tari buyung, tari merak, burok jeung sajabana. Nah, dina tradisi misalkeun aya tradisi hajat bumi, aya tradisi kawin cai, aya tradisi hajat laut sareng sanesna. Jadi mangga serat dina kolom komentar nami saderek mahasiswa, nami teras nami prodi, semester sabaraha, tuluy diseratkeun desana desa mana, kecamatan kecamatan mana, kabupaten naon, tuluy deskripsikeun hasil kabudayaanana aya naon. Mangga diserat di kolom komentar. Mung sakitu nu tiasa kapihatur, kirang langkungna nyuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.